Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Mutiara Kalam di kelas 10 IPS 3. Di kesempatan kali iya abdi bade ngadukeun dongeng anu judulna Sakala Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ nu ageng kacida, kawentar ka mana-mana, namina Situ Bagendit. Cek sasakala mah eta situ teh kieu caritana. Baheula aya hiji randa beunghar katalahan Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna dangaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan ku masna. Geus teu birek ka deui kakoretanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya nu larsup ka imahna. Estuning lain babasa eta mah hirup nyorangan tea. Ngahaja micelkeun manehna ngababakan di tengah pasawahan nu uplak-apluk. Maksudna taya lian ku bawangi embung campur jeung batur dasieun kasoro teh. Kacatur keur usum panen di ditu di dieu ceuyak dibaruat. Kasawah Nyi Endit oge rea nu gancong. Ari rengsena dibuat jeung saenggeusna panen dikaleuitkeun. Sakumaha tali panali Nyi Endit nyieun sidekah. Ngodaan lebe jeung sawara tetangga. Popolahna sanis ku sorangan. Teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti, saukur nu mantuan ngangkut tuluy di ondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepi ka ratusan, tapi sadia tumpeng teh sabaraha. Nepi kangan sakoteap ge geus beres. Bari tingkareptan keneh. Keur wajahna bala kecrakan selongkrong aya aki-aki bongkol nu nyampeurkeun. Ku pribumi teh teu ditari teu ditakon. Nyapok aki-aki teh wales yen teu kawawa lapar. Sugar aya piwas kasida teu aya. Ana gantawang teh Nyi Endit teh bet nyarekan nyesek-nyesekkeun, pajarkeun teh taya kaera teu ngahutang gawe, menta bagian. Tungtungna nepi ka nungdung aki-aki dititah nyingkah. Aki-aki Indit bari jumerigug, bari teunangan. Memeh Indit manehna ngomong kieu, sagala oge boh kana nu hade boh kana nu goreng moal aya piwelasna. Ngomong kitu teh kasaksieun ku saukurna nu aya di dinya. Sarengse nu dalaha tuluy amit rek baralik. Karek ge patingaleos rugreg ngarengdang sebab aya nu tigeroan. Caah cenah henteu kanyahoan deui ti mana datangna caah. Ngan leb wae pakarayangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur asa salamet nyalametkeun dirina. Nyi Endit oge nya kitu teh niat rek nyingkirkeun cai tapi barang kaluar pisan ti imah cai teh geus nepi kalir ombak laut. Ti ngalulir ka palebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum nepi meh laput. Nyi Endit engkang-angklung bari satungtungna bisa mah teu welah-weleh. Sasambet minta tulung tapi da teu aya nu nulungan. Da batur ge sarua ripuh. Nyi Endit ngalelep. Beuki heula cai beuki gede nepi ka jadi situna. Sakian cerita dongeng ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.